Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadaya simkuring dina waktos ayeuna bade belajar ngabahas salat sunat hajat. Salat sunat hajat teh nyaeta salat sunat gaduh pangabutuh atau pamaksadan anu kacida pentingna. Tata cara salat sunat hajat oge doana dicandak tina kitab Al-Azkar karangan atau susunan Al-Imam Nawawi. Tata cara kahiji nyaeta pelaksanaan salat sunat hajat waktosna bade siang atanapi bade wengi. Ngan anu langkung afdol wengi. Minimal 3 wengi berturut-turut atanapi 7 wengi berturut-turut. Sehingga eta pamaksadan teu acan kelar. Kahiji niat. Niat salat sunat hajat nyaeta usolli sunatal hajati rok'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Niat abi salat sunat hajat 2 rakaat mayun ka kiblat karena Allah Ta'ala. Bacaan salatna sapertos bacaan salat fardu. Saentos salam maka diteraskeun ngadoa. Tata cara ngadoa hiji muji heula ka Gusti Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kadua ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatar ridho wardo an ashabihi ridho. Teras ieu doana La ilaha illallahul hakimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaim maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'li zamban illa ghafartah wala hamman illa farajatahu wala hajah illa hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Teras langkung sae ngadoana bari sujud. Saupami ngadoana bari sujud ditamian sareng ieu doana La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Diulang-ulang saikhlasna urang. Teras ditutup wae ku muji ka Gusti Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sakitu panginten, mudah-mudahan manfaat.
oge panglereskeun bilih aya anu lepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.